Assalamualaikum murid-murid soleh sareng solihah. Kumaha kabarna? Mugia urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Alhamdulillah tiasa tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 2. Ayeuna urang lebet kana pangajaran nu enggal dina semester 2 nyaeta pangajaran kalima hirup bersih tur sehat. Kasehatan teh mangrupa pangabutuh nu kacida pentingna. Lamun awak urang sehat, kabeh kagiatan moal aya nu kudu diliwat. Sangkan salawasna hirup sehat, kudu geten ngariksa awak. Oge sabudeureun padumukan. Leuwih hade nyinglar panyakit, tibatan kudu ngubaran. Ayeuna hidup bakal diajar ngargepkeun paguneman nu bade dibacakeun ku ibu. Dikupingkeun nya. Huhujanan. Waktu Danu keur lempang balik ti sakola, ujug-ujug breg hujan gede. Hadena Danu makal payung dina kantongna. Danu buru-buru muka payung. Tuluy neruskeun lempangna. Sabot keur lempang, Danu ningali Asep babaturanana sarua balik ti sakola bari huhujanan. Sigana Asep mah teu mawa payung. "Asep, naha huhujanan?" tanya Danu. "Payungna tinggalin di sakola," jawab Asep. "Tadi atuh urang bareng di payung yuk," ajak Danu. "Keun wae kagok baraseuh Dan," jawab Asep. "Ih, bisi gering tuluy hujanan mah Sep. Isukan pan rek ulangan. Hayu ka dieu urang duaan di payung," ajak Danu. "Nya atuh," jawab Asep. Nah, tina paguneman nu nembe dibacakeun ku ibu ngandung harti yen ulah huhujanan sabab bisa kabaseuhan tuluy engkena kaserang panyakit. Dina usum hujan siga ayeuna urang kedah nyiapkeun payung atanapi jas hujan nya bade angkat ka mana-mana kedah nyiapkeun payung sareng jas hujan supaya di mana hujan urang teu kahujanan. Lianti ulah huhujanan masih kene seueur cara ngajaga kesehatan awak jeung lingkungan. Contohna micin runtah kedah ka tempat runtah. Teras kedah olahraga teratur. Oge lamun bade angkat ka sakola kedah sarapan heula supaya teu lapar sareng tiasa konsentrasi diajarna. Ibak sadinten 2 kali. Tong hilap bari nyikat gigi saat teu acan bobo sareng saatos mam. Teras oge kuku atanapi tanggai nu panjang kedah diteuk-teukan nya minimal saminggu sakali. Murid-murid salaresna seueur keneh cara miara kasehatan jeung kabersihan awak sareng lingkungan urang. Ngataan contoh sanesna kin di bumi nya. Alhamdulillah pangajaran basa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartos tina penjelasan parantos ku ibu dipasikeun. Kangge LKPD dinten ayeuna prak hidup kerjakeun latihan atanapi pancen kaca 67 bagian 2. Jawab pananya tina nomor A dugikeun ka E. Latihan nomor 3 halaman 67 dugikeun ka 68. Tina nomor A dugikeun ka nomor J. Upami atos tiasa dikinturkeun fotona ka ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng ngerjakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.